pemirsa tinggal kumplitnya fasilitas kanggo pendakian outdoor, hiking, camping di Elbrus Banjaran Pengkolan. Mangga langsung we sumping ka dieu nya. Oh, mangga dipilih-pilih, mangga sumping langsung. Nya komplit di dia bagi yang suka hiking, camping. Komplit di dia fasilitasnya mangga di Elbrus Banjaran Pengkolan. Tinggalnya ini orang ngobrol lah sekedap sarang iya nya anu jagi tokona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarang Kang saha? Sarang Kang Riki. Kang Riki. Kang Riki ngobrol sekedapnya. Bangga. Biasa iya Elbrus Banjaran Pengkolan teh bukannya tabu sabaraha Riki? Kami buka jam operasional nanti di tabu 8 anjing-anjing. Mohon Dugikeun ka tabu 8 wengi. di ka tabu 8 wengi. Ti Senin dugi ka? Buka unggal dinten. Oh, nggak dinten. Mohon. Anu salajengnya ya bade tumaras jumlah pengunjung kumaha ya? Jumlah pengunjung upami ayeuna mah rada kirang. Mohon. Menuju kieu mah nya. Mohon. Pandemi nya. Mohon. Tapi alhamdulillah teu dugi ka teu aya. Oh, mohon. Oh, anu ngagalu atau napi nu sewa. Anu sewa. Punten sakedik mah nyuhunkeun informasi pangawas ya bab sewa menyewa ya sing sok. Sewa mangga. Mangga. Upami ka dieu bilik pirogi mangga kami ke di Pasihan brosurna. Brosurna teh salah satuna ya di dieu teh alat-alatna mah tenda nya jelas tendanya. Mohon. Terus keperluan pribadi seperti sleeping bag, tas, Hmm. tapi alat-alat masak, kompor, nu Mohon. sapertos sekarang itu aya. Upami Mohon. tenda teh sawit ti pangaos 20.000. Mohon. Anu pangalih teh kapasitas 2 orang. Mohon. Bikin ka 4 orang, 6 orang, 8 orang, 10 orang. Mohon. Bikin ka tenda peleton kanggo acara ageng oge. Oh, siap. Iya, hatur nuhun. Ari ge sakitu lah penginnya. Yes. Mudah-mudahan Elbrus teras majangnya. Amin. Kang Riki oge sehat. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.